MPD mangga dihaturana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Mugia rampes, Pak. guru simkuring di Sukabumi wabil khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya dina kabarokan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Hatur nuhun ka panemu catur, ka reng-rengan panitia, oge ka pimpinan Departemen Bahasa Daerah Sunda UPI nu parantos padinan kacantenan ka simkuring kanggo ngiring jabung tumalapung dina ieu sesi webinar perkawis media pembelajaran. Bapak Ibu hormateun simkuring, materi anu bade kadugikeun teh urang diskusi bae perkawis kumaha ngokolakeun media pembelajaran berbasis video kalawan sasieun sabeuneureun tiasa ngirut paniten siswa. Jadi sararosna aplikasi anu kusim kuring bade dipedar teh aplikasi editing video. Nyata ngedit video pembelajaran anu sateu acana parantos dipidamel ku Bapak sareng Ibu. Gitu. Nah, sapertos kumaha hasilna tangtos seueur upami Bapak Ibu sering nonton YouTube, tah sapertos di YouTube sapertos kitu kirang langkung. Gitu. Anu mawi kitu mudah-mudahan waktosna kabujeng aya sabaraha hal anu kedah diperhatoskeun muka hiji simkuring ti kamari pantos nyuhunkeun ka panitia supados aplikasina tos tiasa diunduh sateu acan webinar di kawitan. Bagi ngunduh aplikasi forward director teh kalintang lami bagi ukuranna lumayan ajeun. Namina forward director. Forward director teh aplikasi editing video anu aya dua versi. Kahiji kanggo forward director kanggo Android di HP Bapak Ibu biasa diunduh ngalangkungan Play Store. Nu kadua forward director for PC atau nanti laptop anu tiasa diunduh ku Bapak Ibu dina link anu parantos didugikeun produk Cyberlink ya, cyberlink.com. Kanggo dinu laptop memang aya dua versi. Aya nu berbayar sareng nu gratis. Nanging kanggo latihan mah cekap urang nu gratis bae. Resikona memang teu maksimal. Nanging teu sawios upami kanggo latihan kapayuna upami urang tos maher tiasa diundahkeun kana aplikasi anu berbayar supados langkung sae. Upami Bapak Ibu parantos ngunduh forward director aya versi 16, 17, 18, sareng 18. Teu sawios nu mana bae nu dianggo margi tool atau napi menuna sami bae. Tool dina masing-masing versi dianggap sami bae. Teu sawios. Bapak Ibu, nalika urang bade ngadamel video pembelajaran ngalangkungan proses editing video forward director, aya hal nu kedah disiapkeun. Di antawisna hiji siapkeun video pembelajaran Bapak Ibu. Itu. Bapak Ibu ngarekam, direkam nuju sasauran. Aya dua, hiji di luar ruangan namina video lepas, nu kadua di dekat ruangan atau berbasis studio. Upami di luar ruangan sae nama nanging kahengkeranana seueur gambar anu tiasa kacandak. Sabudeureuh urang tiasa kacandak, aya pare kacandak, aya kebo kacandak, aya saung kacandak. Adik punten, oh saya di sini. Tukang cuanki karekam ya,
tukang ojek sorana karekam eta teh tangtos mengaruhan karena kualitas gitu. Nu kedua ngarekam video pembelajaran Bapak Ibu di lebet rohangan di bumi biasa langkung kedap sorana langkung sae lajeng oge resikona pencahayaan rada kirang. Nah, eta janten aya plus minus. Disarankeun ku simkuring upami bade ngadamel pembelajaran, video pembelajaran di lebet rohangan, saena nganggo background, nganggo layar. Ya, aya keunggulan sareng kahengkeran, ya. Sakedi satesan kana materi janten upami bade ngarekam di lebet rohangan ngangge background layar. Numutkeun ahli IT layar kanggo video sae teh nyaeta warna hejo atawa biru. Hejo atawa biru. Anu maksudna supados tiasa atawa gampil diedit. Warna hejo sareng biru teh warna anu mudah diedit. Nah, di dia aya keunggulan sareng kahengkeran Power Director di Android atau nu parantos diunduh di HP Bapak Ibu. Keunggulannya gratis di Google Play Store. Fiturnya lumayan lengkap, tampilan landscape layar lebar, bisa editing nepi ka 4 kilo. Lajeng Pak Haris. Kahengkeranna aya watermark, aya tulisan bayang-bayang. Nu bisa ngaganggu karena hasil akhir editing. Kumaha tulisan bayang-bayang teh ya upami nganggo aplikasi Power Director aya tulisan Power Director sok sanaos teu ngaganggu 100% tapi lumayan jadi kenyahoan urang teh make Power Director brandna teh gitu. Tapi eta teh tiasa diakalan dina lengkah salajengna upami hoyong miceun watermark tiasa nganggo aplikasi anu sanes. Lajengna Power Director kanggo laptop, keunggulannya clear interface, jelas. Gitu. Langkung jelas, hasilnya langkung jelas. Rendering gancang, rendering teh proses akhir sapertos diedit, dicetak janten film, janten video atau rendering. Upami dina laptop eta cepet, enggal pisan. Upami dina HP mah rada lambat. Gitu gumantung seterusnya karena kualitas memori boh laptop boh handphone. Las nu katilu bisa ngedit 360 derajat video. Bisa dipakai pikeun screen recording. Nah, ieu nu kumaha screen recording urang tinggal ke aya contohna. Mangga lajeng Faris. Loba teuing unsur kahengkeran. Kahengkeran Power Director anu aya dina laptop seueur unsur menu tool anu bisa ngabingungkeun khususnya kanggo pemula. Kanggo simkuring lumayan rumet. Aduh, ieu teh pencet ieu keluar, ieu pencet itu keluar itu. Di seueur penceteunana. Nah, padahal anu dianggo basajan. Maksudna eta tool teh memang tiasa dimaksimalkeun kanggo hasil anu nyugemakeun. Lajeng. Nah, Bapak Ibu, kanggo nyusun video pembelajaran nu kahiji aya tatahar. Bapak Ibu tangah RPP, nangtukeun materi jeung bahan ajar. Dongeng, novel, cerita pondok, sisindiran, naon bae. Upami tos nangtoskeun salah sahiji, misalnya novel, susun petakeun eta bahan ajar dina tataran konsep atau peta atau seterusna ieu teh kana skrip ya, skrip rekaman. Susun petakeun bahan ajar dina tataran konsep. Nu katilu jieun rekaman video audio nu eusina nepikeun bahan ajar nu dimaksud kalawan durasi waktu nuju jeung nu dibutuhkeun. Panuhun Bapak Ibu, video pembelajaran ulah dugi ka lami teuing. Upami sajam pelajaran 45 menit, sanes hartosna
video pembelajaran 45 menit Pak Haris, sanes. Kabayang cepil siswa nonton video 45 menit. Gitu, bareng video pembelajaran. Benten sedang nonton film. Film India 3 jam, betah we. Gitu. Kalau jauh film sinetron sejam, komo KDI mah dugi ke jam 12 wengi, jauh-jauhan we, itu panas bujur teh. Tapi nonton pembelajaran mah biasanya jenuh. Tak kanggo ngakalan supados teu jenuh, panuhun Bapak Ibu ngadamel video pembelajaran dina waktu anu singkat tapi munda. Kumaha upami materina teu kadugikeun dina waktu anu singkat 5 menit, 10 menit teh. Biasa dianggo parts. Aya bagian kahiji, ke minggu kedua, aya bagian kedua deui ka tilu dan sang saterasna. Lajeng jieun atawa kumpulkeun gambar-gambar nu dianggap penting jeung bisa ngedukung kana materi ajar. Gambar biasa diunduh di Google seueur upami misalna nerangkeun masalah novelna nu mana aya seueur gambar-gambar novel, jilid-jilid novel biasa ditampilkeun ku urang dina eta video. Atawa gambar-gambar sanes, gambar wayang biasa seueur balatak dina Google kanggo di-save, disimpen dina hiji folder. Lajeng Paris. Lajengkeun Paris. Proses nyusun media editing. Nah, ya. Siapkeun sakabeh bahan anu tadi teh, file video Bapak Ibu. Lajeng gambar sareng musik. Ai musik mah sifatna opsional, pilihan bade nganggo musiknya mangga, bade henteu wae ge teu sawios. Dina folder. Lajeng nu kadua buka aplikasi Power Director bade kanggo Android mangga, bade kanggo laptop oke mangga. Lajeng Bapak Ibu, hormat sim kuring. Salajengna anu kedah dipidamel ku urang dina ayeuna waktos na ieu waktos urang nyobian gitu. Teu kedah urang gaduh anggapan yen media video audio kedah multimedia pakakasna kedah canggih, kedah jutaan, ratusan juta. Teu gitu. Nu mawi sim kuring hoyong ngaberdayakeun bae ngadamel video pembelajaran nganggo HP. Bapak Ibu gaduh HP anu tiasa ngarekam nalika Bapak Ibu sasauran ngadugikeun materi ajar gitu. Ngadugikeun materi ajar nganggo HP. Ngan biasana upami nganggo HP hasilna ge memang kirang juga mageun. Kanggo sementawis mah tiasa wae tadi kalebet media pembelajaran. Mung persoalanana eta media tiasa ngirut atawa henteu gitu. Mawi kitu lahir Power Director, aya Power Director kanggo gabantos urang ngawujudkeun media pembelajaran anu luyu sareng harapan siswa. Mudah-mudahan Widian sim kuring kanggo punten sekedap punten sekedap ya kena dibuka heula video nah punten.
Aya videona aya Baris. Baris videona aya. Teu acan Pak Ade, teu acan. Acan. Teu acan. Oke, sekedar Baris. Terus di share-nya. Aya suantana teu Pak Ade videona. Aya. Mohon kayak di share screen-na bilih hilap nganggo share audio. Share audio. Siap. Ahan. Atas di share Baris. Siap. Nah, aya Pak Ade aya. Kantun ngantosan ieu. Tah, mantap. Wangsulan deui share-na Pak Ade. Eta teh wangsulan di share-na. Aya anu kedah diklik nalika bade nge-share teh nyata share komputer sound. Cobi di wangsulan deui. Wangsulan deui nya. Mohon. Oke, siap. Share. Tadi dinya aya anu dihandap kenca panghanapna aya kotak share komputer sound. Share komputer sound centang. Mohon dicentang eta leres. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siap, terus ke kuping Pak saya. Pengajaran sastra Sunda. Aya saya. Dina urang pedar perkawis novel. Wangsulandinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedar perkawis novel. Saderek, novel mangrupi salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun tinulis. Kalawan disusun dina wangun prosa anu panjang. Kumagi panjang, novel tangtos benten sareng karya sastra. Mangga Bapak Ibu tinggal tonton video kahiji simkuring nganggo background warna hijau. Eta nganggo hordeng teh Bu. Nu kadua gambarna eundeur. Gambarna eundeur kadang muncul paling kencaeun simkuring aya bayang-bayang. Ieu simkuring ngarekam nganggo HP. Henteu nganggo mikrofon khusus kanggo syuting. Saayana we aya di rorompok nganggo HP. Nganggo pencahayaan oge lampuna lampu di rorompok, sanes lighting anu khusus dianggo kanggo syuting. Hatosna mung sakieu buktosna eta upami nganggo HP. Kunaon simkuring nganggo layar hejo tadi didugikeun maksudna supados kakayuna urang tiasa ngedit ieu video supados tampilanna janten rada benten. Gitu. Nah, lajeng aya nu teu hilap di juru dipalih katuhu Bapak Ibu layar aya seratan Power Director Sibling. Tah ieu nu disebut tulisan bayang-bayang teh anu tadi. Ieu teu tiasa dihapus kitu wae nanging kedah nganggo aplikasi khusus. Naon ieu teh muncul margi ieu simkuring nganggo gratisan. Upami anu berbayar memang teu aya seratan Power Director. Mangga tuh cahaya oge rebray, lajeng oge hordengna katinggal hordeng. Simkuring ngahaja Bapak Ibu. Maksud simkuring ngamotivasi ka simkuring pribadi. Bire urang ulah leutik mana, alit mana, umargi ayeuna menuju mangsa kieu dituntut kanggo inovatif, bingung daripada ayeuna henteu
teu gaduh kamera, teu gaduh mikrofon, teu gaduh lighting, akhirnya nyieun media. Ternyata orang buktoskeun ku peralatan nu aya di urang, basajan nutos nyampak, urang bisa ngahasilkeun video pembelajaran. Ieu layar teu meser Bu, ieu hordeng. Katinggal ku Ibu aya lipatan hordeng. Ternyata di antawisna video anu dicobi ku simpulkeun di damel nganggo HP teu nganggo tambihan alat-alat sanes anu canggih. Gitu. Cobian diteleman Swanterna seperti tema naon, tangtukeun alurna kumaha, saha palakuna, di mana latar jeung settingna, kumaha sudut pandang pangarangna, jeung pamungkas naon nu amanat tina eta novel. Saheulanan sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan hiji waktos urang tepang deui, urang guar langkung jero perkawis novel Sunda atawa karya-karya sastra Sunda sanesna. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu Pak Des. Enggak Pak Des. Kumaha Pak De? Nembe salah sawios contoh video anu diproduksi di pidamel ku simkuring kalawan basajan. Ya, kalawan basajan. Tina eta video anu basajan teh ku simkuring diedit. Dicobian diedit. Kalawan hasilna urang kirang langkung sapertos kieu. Cobian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedar perkawis novel. Saderek, novel mangrupi salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun tinulis. Kalawan disusun dina wangun prosa anu panjang. Bapak Ibu uningaan benten tampilanana sareng anu tadi. Upami tadi mah layarna hejo, ayeuna mah terus nganggo papan tulis. Simkuringna anger eta. Nu nyarios anger simkuring bahasana nu tadi bahanna oge sami tadi. Janten layar nu hejo diedit janten papan tulis sapertos kieu. Upami soran teu robah henteu, soran teu robah. 1814 ku pangarang anu jenenganana Deka Adiwinata dipedalkeun ku Balai Pustaka. Saderek, novel Sunda besami sareng karya sastra sejenna. Upami saderek maca eta novel bakal pendak jeung nu ngaranna puser implengan tina eta novel atawa disebut tema. Salian ti tema, saderek bakal pendak jeung jalan carita anu disebut alur, lajeng oge bakal pendak jeung ngaran tokoh nu aya dina eta novel atawa disebut palaku. Terus aya oge amanat anu hoyong ditepikeun ku pangarang ngalangkungan novel disebutna amanat. Sakabe eta unsur teh dina novel disebut unsur intrinsik novel. Saderek, unsur-unsur intrinsik novel teh langkung ecesna tiasa diuningaan. Hiji aya tema, nu kadua aya alur, nu katilu aya palaku, nu kaopat aya latar atawa setting, anu kalima aya sudut pandang, sareng anu kagenep nyaeta amanat. Sadayana disusun ku pangarang jadi bendelan carita anu dibantun tina kahirupan sapopoena manusa. Eta ciri khas novel Sunda di antawisna. Saderek, kanggo langkung bundel perkawis novel,
Saena saderek tikawit ayeuna cobian pilari novel-novel Sunda nu kakiwarikeun atawa nu kaayeunakeun. Seueur gelar novel-novel Sunda anu tiasa diaos ku para rumaja. Di antawisna bae aya novel karya Dian Hendrayana Bentang Hariring, aya novel kenging Cireti Esnendes, oge novel-novel sanesna anu sumebar di sabeureun urang. Mangga cobian diaos, cobian diteuleman, tangtukeun temana naon, tangtukeun alurna kumaha, saha palakuna, di mana latar jeung settingna, kumaha sudut pandang pangarangna, jeung pamungkas naon nu amanat tina eta novel. Saheulanan sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan hiji waktos urang tepang deui, urang guar langkung jero perkawis novel Sunda atawa karya-karya sastra Sunda sanesna. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Your microphone is unmute. Mangga Bapak Ibu, eta contoh atau dua contoh pidangan video pembelajaran tikawit video anu atah ya, hartosna teu acan proses editing. Kedua video anu setengah editing. Naon margi kusimbulu sebat setengah editing, margi sim kuring ngaraos. Kali deui. Punten. Sim kuring sakali deui ngaraos dina video anu kadua anu tos dirobih papan tulis ku papan tulis hideung teh. Sim kuring teu acan ngaraos sugema. Aya hal anu hoyong ditambihkeun ka dina eta video. Nu begitu sim kuring nyebutna eta video setengah editing. Setengah diedit. Gitu. Upami Bapak Ibu parantos ngaraos sugema tina hasil munggaran tadi kalawan nganggo background hejo atau background saung sawah gunung mangga teu sawios. Henteu aya katangtosan kedah diedit demikian rupa komo dina kondisi nu ayeuna teh. Asal materi kaduhikeun tiasa katampi siswa tiasa disebat media. Upami hoyong rada undak sakedik akukeun proses editing. Eta saterus anu kadua saya tadi. Anu dina video nu kadua sakali deui sim kuring tadi teh acan sugema nah kudu kumaha deui atuh tek dikumahakeun deui eta video teh. Tangtos engke bade ditayangkeun nanging sadacana ayeuna mah urang workshop wae. Bapak Ibu siapkeun video anu parantos didamel ku Bapak Ibu. Araya Bu videona? Aya Bu. Abdi mah sok kerudung hejo tempel kana tembok ambil dari tembok kelas Bu nu hejo kana. Ya dengan rebet ya. Abdi sok resep nganggo kerudung hejo, upami resep nganggo kerudung hejo background-na ulah hejo. Gitu. Milari warna sanes, background-na beureum mangga. Atawa bodas mangga, tapi paksukan ulah bodas. Gitu. Itu kedah layarna kedah kayanna henteu bade tembok hejo mangga. Janten nu disarankeun teh hejo sareng biru. Upami nganggo layar, panuhun Bapak Dinas Padegan Salira, urang anu bade direkam, hindari aya warna-warna nu eta. Warna hejo atau warna biru anu dianggo background teu kenging aya. Rambut urang teu kenging hejo, pamun teu urang teu kenging biru, rasukan urang teu kenging hejo. Nah, wayahna kanggo naon atuh supados gampil kanggo ngedit. Bagi sifatnya kan gambar, kumpulan gambar-gambar. Tah rupina eta ayeuna urang cobian kumaha proses editing video tinu tadi hejo teh lebetkeun kana power director
Mangga Bapak Ibu dibuka aplikasinya atau tadi satu acan dibuka video Bapak Ibu dikumpulkan di nasa folder. Video na dina folder eta, gambarna dina folder eta, lajeng oge anu sanesna. Jadi kanggo musik mangga simpen dina safolder. Upami teu safolder, nembe Bapak Ibu nganggo buka aplikasi Power Director. Nah, iya Bu. Iya upami Bapak Ibu muka Power Director di nu laptop. Sim kuring nyarankeun dina laptop supados di pidamelna langkung raoseun, layarna ageung, fiturna seueur. Kaya Bu, upami dina laptop. Dina kelemahanna nembe oge dibuka kulunyung WA. Nembe ge dibuka aya nu nelepon. Janten teu rengse-rengse ngedit video teh. Nu mawi kitu sim kuring kamti kamari nyarankeun supados nganggo anu Power Director kanggo laptop. Tampilanana sapertos anu aya dina layar Bapak Ibu. Taya Power Director for VC versi gratis. Gitu. Kan ada gratis. Orang diajar tuh. Bapak Ibu aya 3 layar dipalih kencaeun ieu kumpulan file anu bade dilebetkeun dan edit ku urang tiasa video, tiasa gambar, tiasa musik lebetkeun di dieu. Di sapalih tengenna layar di tengenna eta layar kanggo tes. Pami ngalebetkeun hiji video ke muncul heula di dieu nah eta laras video anu bade diedit atawa sanes. Nah laras eta gambar anu bade diedit atawa sanes muncul di layar palih katuhulna. Nu katilu dihandap ta ieu track kanggo ngedit video. Ulah aneh upami nalika dibuka atos aya gambar. Ieu bawaan dina aplikasi. Kumargi ieu gambar teu bade dianggo, moal dianggo ku urang, ieu tiasa dihapus. Bapak Ibu dina laptop kontrol A. Ya. Bapak Ibu kontrol A. Pamitos kontrol A tinggal gambarna janten ka nah tutup sadayana full frame. Ka blok namina teh. Kantun pencet del. Kosong. Nah, ieu kanggo ngagampilkeun urang supados milihan file mana, video mana nu bade diranggakeun. Lajeng Bapak Ibu, ayeuna lebet kana video mana anu bade diedit ku urang. Eta video nu urang. Kumaha carana ngalihkeun tina file nu aya? Bapak Ibu klik di palih kenca Infor Media. Katinggal Ibu Bapak. Baris katinggal Baris. Yuk, ketinggali bade. Katinggal tong nulutan Baris. Sarawas aduh ya. Nah, katinggalnya bunya aya jadi dia. Nangis satu acan ka dia tinggal heula dipalih kencaeunana. Di dia aya gambar media room. Ieu kanggo video, kanggo musik, kanggo gambar aya di dieu. Hartosna upami bade ngalihkeun gambar, klik heula ieu. Klik di dieu. Ya. Kahandapeunana ieu project room. Handapeunana deui sami efek room, pilih nganggo efek. Kahandapna deui aya video overlay. Kahandapeunana deui. Nah, ieu kahandapna mah ieu rata-rata aksesoris. Sebatnya lah, kurang sebat aksesoris, pelengkap. Pelengkap. Nah, utamina ayeuna urang kana ieu heula. Klik media konten, di dia masih kosong, nyandak tina file anu urang, klik di luhur Infor Media. Nah,
Keluar, klik import media file, di mana disimpan tadi cimpuring bisa folder ke numawi bisa folder ke. Nah, seperti itu. Tah, simpuring bade ngabantuan anu ieu. Ya, anu ieu upamitos aya kantun open ngalih ka dieu. Naon deui Bapak Ibu dipriogikeun? Klik deui, pilari deui. Abdi mah hoyong gambar novel Jamparing karangan Ibu Reti. Klik open, lebet ka dieu. Hoyong nganggo naon deui? Hoyong nganggo musik abdi mah mangga, klik. Terus aya teh acan musikna. Di dia aya simkuring mah nganggo background. Mangga, kantun open. Klik aya. Gitu. Bade video heula, bade background heula, bade jam gambar heula. Nah, ieu. Prinsip tina power director numpuk media, numpukeun media. Punten. Numpukeun media. Itu. Orang cobian ya. Orang cobian lebetkeun video. Lebetkeun. Carana Bapak Ibu tinggal nah, aya di dieu. Pantun di tes lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanggo ngetes teh bilih dae sorangan, bilih sanes video nu ieu. Oh nya anu ieu. Atos teh wikeun deui. Upami tos yakin video nu ieu, wangsul deui kana folder tadi, tekan klik seret ka handap. Krusona seret ka handap, robah. Nah, krusona robah, simpen di dia. Tos weh lepaskeun. Gitu. Kan kahiji. Ieu tos lebat kana track atos cobian setel di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dia berjalan. Wilujeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedar perkawis novel. Saderek, novel mangrupi naon deui nu dilebetkeun? Hoyong musik, awas hati-hati upami nganggo musik. Nah, hati-hati, bilih numpuk, klik musikna, setel heula. Oh nya, musik nama eta leres. Cana tadi, sami sareng proses gambar tadi. Klik, tahan, bedol kahana, sanes ditumpukeun di dieu. Upami ditumpukeun sejajar di dieu, berarti gambarna numpuk musik sareng video. Sorana numpuk, kahanapkeun atuh, bedol kahanap. Nah, di track nu kadua. Mangga tinggal ku Ibu. Video di track kahiji, musik di track kedua. Terusnya. Nah, upami disetel deui ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang enggalkeun, Wilujeng tepang sareng urang dienggalkeun. panjang novel tangtos benten sareng karya sesa sejana. Urang encangkeun. Munggaran anu gelar di sabudeureun masyarakat Sunda nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora. Eta novel munggaran teh ditulis dina tahun 1814 ku pangarang anu jenenganana Deka Untungnya. Adiwinata.
Balai Pustaka. Sadar, novel Sunda besami sareng Nah, numpuk ibu bapak. Jadi posisinya upami kitu musik kedah dipajukeun munia diingan kadiekeun videona dipundurkeun sakedi nembe engke nu muncul musik heula nembe kana video urang cobian nyebunya cobian dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dijeng tepang sareng simkuring. Ya. Masalah naon bu nu muncul nembe? Musik heula terus muncul video simkuring, tapi video simkuring katutup ku gambar musik ya. Kumaha cara micen gambarna? Tinggal dina kolom musik di dieu, klik sakali Robi kursona janten panangan. Terus bu, Robi, nah, tos janten panangan, Robi geser ke luhur sakedi, Robi janten panah luhur handap, klik bedol ke handap, truk di pareuman. Nah, di pareuman. Nah, upami tos di pareuman musiknya ngilu pareum teh urang cobian we. Assalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Aya bu, Sampurasun. Dijeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedal-pedawis novel. naon masalah deui nu kadajengna bu? Gambar terus muncul, musik terus muncul, musikna tarik teuing cenah Kang, siap. Kumaha cara ngalikeunana? Tinggal kana kolom musik di handap, klik kolom musik. Nah, ieu. Ieu aya titik alit ibu, ka warnana Robi janten beureum. Ya. Ieu pali dia aya janten beureum. Nu ieu upami ibu hoyong ngalitkeun lang kahandapkeun. Nu ieu dikahandapkeun bakal alit pisan. Cobian deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dijeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedal-pedawis novel. Sadar, novel mangrupi salah sahiji karya. Agun keneh wae Kang musikna, tong dimusikan we atuh. Mangga. Kumaha carana? Musik mah hoyong bubukana hungkul we. Siap. Upami musik hoyong bubukana hungkul berarti dikirangan bar namina teh. Bar atawa track kanggo musikna. Tinggalna diklik, katungtung ieu, klik, bedol. Tong dilepaskeun Bu, bedol. Bedol. Dugi kana tungtung video. Dugi ka dieu. Anggarang cobian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti gitu Bapak Ibu. Jadi musik heula. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahna Kang musikna lain sanes dengan musikna kurang panjang. Ieu nu digeser heula video. Track musikna dipanjangan. Dipanjanganna sami robihkeun panah kiri kanan panjangkeun. Sorana hoyong
beuki ngalitan nalika bade lebet kana video. Tiasa klik. Nah, taikeun tadi. Nah, gitu. Siap, Ibu? Betul. Heula. Tinggal heula, Bu. Ieu panjang, Bu. Ieu kolom musik panjang. Padahal nu diperyogikan mung sakieu. Kumaha carana dipotong we. Klik. Ya. Terus dipotong. Gunting. Nah, digunting. Pada sama ya, kaji geser. Nah, Pak Ade sejang emutan itu kantun 10 Waktosnya. menit dari waktosna mohon. Tapi ya waktos. Ya. siap. Ya, siap. 10 menitan nih. Tuh, ini terus dipotong Ibu Bapak. Terus dipotong. Pantun musiknya terus dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedar perkawin tema dipedahkeun ku Balai Pustaka. Sadayana Deka Adiwinata dipedahkeun ku Balai Pustaka. Nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora. Eta novel munggah Nembe urang nyarios, simkuring nyarios novel munggara nu muncul teh Baruang Kanu Ngarora. Nah, tiasa Ibu ngamunculkeun di dieu gambar novel. Punten urang sanak deui menawi aya keneh Baruang. Nah, ieu Baruang Kanu Ngarora. Nah, Baruang Kanu Ngarora. Naon maksudna simkuring hoyong nalika simkuring nyebatkeun Baruang Kanu Ngarora teh muncul gambar novel Baruang Kanu Ngarora. Nu mawi kitu tambahkeun pas nalika simkuring nyarios Baruang Kanu Ngarora. Tinggal dina layar editing gambar Baruang Kanu Ngarora nutupan pamenteus simkuring. Alitan we ruyukeun sareng kaperyogian. Tiasa digeser ka kenca, tiasa ka katuhu. Nah, bebas. Cobian. masyarakat Sunda nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora. Eta novel munggaran teh ditulis dina tahun 1814 ku pangarang anu kitu Ibu prinsipna. Bade video heula, Bade musik heula, mangga gambar dihandapkeunana ulah ditumpuk dina gambar. Iraha nyimpen gambar nalika urang nyebatkeun, nalika urang meryogikeun eta gambar. Novel Baruang Kanu Ngarora munculkeun gambar. Anak piwayang tokoh Arjuna keluarkeun gambar Arjuna. Gitu. Jangan ti awal ieu novel itu tapi nalika urang. Itu di antawisna editing video. Bapak Ibu, hari upami urang terus ngaraos ieu rengse terus cukup kedah ka mana lompatna
Orang karena memproduksi ieu video. Ieu tos yakin teh acan. Upami tos yakin dengan anak Deka saya sekali Adiwinata deui dipedakeun ku Balai Pustaka. Saderek, novel Sunda besami sareng karya sastra sejenna. Upami saderek maca eta novel, bakal pernah jeung ngaranna puser implengan tina eta novel atawa disebut tema. Nah, ieu peryogi kene diedit teh Bu. Upami henteu berarti atos rengsek. Nah, ieu video pembelajaran anu kusim kuring cobi direka-reka ngalangkungan power director. Kumaha gentos background ieu aya sararasna mah. Cobi orang tinggal sekedap nyebunya. Paris aya kena waktosnya. Sekedap ya Paris. 5 menit deh Pak, mangga. Oke, siap. Upami hoyong ngagentos background ieu Pak ngalingitkeun nu hejo ieu kumaha ieu? Hoyong tadi hoyong gentos ku papan tulis. Siap. Klik di bar video. Kliknya 2 kali. Klik. Nah, keluar edit. Tinggal ku Bapak Ibu, ieu layar hejo. Kumaha carana dipikeun? Tinggal dipalibar bali dieu kahandapkeun aya nu namina chroma key. Klik kotak chroma key, klik pensil chroma key, dibedol. Nah, mana nu bade diicakeun? Anu ieu mangga. Bade nu ieu mangga. Langsung andainya. Klik pensil chroma key, tarik di layar, klik sekali. Ical sadaya. Geuning aya keneh ieu biasa diatur di dieu nganggo pengaturan range. Nah, terus jadi leungit. Noise-na mangga ical tuh. Terus ical bu ayeuna mah. Teu aya layar hijauan ya. Sementara mungkin langkung rapihnya biasa dirapihan ku Bapak Ibu diulik. Upami tos cekap, urang anggap cekap wae, oke. Di dieu layar teu aya. Ya, di dieu layar tos teu aya warna hijau. Cobian. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring dina pangajaran sastra Sunda. Ayeuna urang pedar perkawis novel. Saderek. Warna hideung mah Pak atuh meureun ngageblek hayang papan tulis, lebetkeun gambar papan tulis. Kumaha carana? Kami impor media pilari gambar papan tulis. Papan tulis, rencana, papan tulis. Open. Lebat karena kolom kumpulan file, tinggal dipalika tuhu autos lebat. Di mana nyimpen papan tulis, lurus sareng video. Upami ieu video di dieu, batesna ieu ngawitanana berarti papan tulis kedah disahandapkeunana. Bade di dieu ke numpuk upami di dieu bakal Pak bentrok sareng ieu tah sareng tadi teh gambar. Dan ieu kedah ngalih ka handap. Pilari di ka handap. Truk. Ai papan tulis upami ngan dicitak nang simpenna sakieu berarti ngan sakedap munculna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring. Jadi patumpuk keneh wae. Kedah kumaha tuh? Caranya kedah di edit. Oke, Bapak Ibu. Duh, waktosnya. Nah, dia gambaran umum lah, gambaran umum simkuring ngedit video pembelajaran begitu. Mangga diulik, diperdayakeun. Ieu mah ukur ngamotivasi wungkul, mudah-mudahan tong hariwang tong sieun ninggal nu namina
aplikasi itu diulik biasa itu biasa. Upami papan tulis yang muncul salami tayangan betul lempengkeun sareng video urang, akhir video urang seperti gitu ya Bu ya. Rupina eta teras pamungkas ieu hasil editan tim kuring punten sekedap. Editan ya Allah. Nah, ieu jam nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng novel biasana disusun dina wangun anu gelar di sabudeureun masyarakat Sunda nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora. Eta novel mungaran teh ditulis dina tahun 1814 ku pangarang anu jenenganana Deka Adiwinata, dipedakeun ku Balai Pustaka. Saderek, novel Sunda besami sareng karya sastra sejenna. Upami saderek maca eta novel bakal pernah jeung ngaranna puser implengan tina eta novel atawa disebut tema. Teh langkung ecesna tiasa diuningaan di dieu. Hiji aya tema, nu kadua aya alur, nu katilu aya palaku, nu kaopat aya latar atawa setting, anu kalima aya sudut pandang, sareng anu kagenep nyaeta amanah. Nah, saderek kanggo langkung bundel perkawis novel diaos ku Dedi Esnendes, oge novel-novel sanesna anu sumebar diskeun temana naon, tangtukeun alurna kumaha, saha palakuna, di mana latar jeung settingna, kumaha sudut pandang pangarangna, jeung pamungkas naon nu amanat tina eta novel. Saheulanan sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan hiji waktos urang tepang deui, urang gua langkung jero perkawis novel Sunda atawa karya-karya sastra Sunda sanesna. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu. Aduh ya Allah. Saya bade aduh. Saya mah kamonesan guru bahasa Sunda. Nah, jika ngopalakeun media pembelajaran memang mau cekap waktu 40 menit, 30 menit kanggo editing video. Mudah-mudahan hiji waktu urang tiasa sami-sami. Ya, inti nama aplikasinya diunduh, dibuka, dicobi-cobi. Tapi tetap catatannya Bapak Ibu kedah gaduh heula video pribadi Bapak Ibu ngaduhikeun materi pembelajaran. Saheulana sakitu hatur nuhun Pak Haris
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun karena ilmuna Pak Ade, insyaallah kami ningali tina tadi pidangan nama saya pisannya ka irut pisan ka taji. Namun nyata waktu itu anu kawatesanan ketinggalan moal tiasa dina sesi ieu teu aya tanya jawab gitunya. Pami teh mah aya hal anu bade ditaroskeun. Ge tiasa langsung ngontak ka Pak Ade kitu nya Pak Ade. Teu sawios. Iya, siap hatur nuhun, Mangga Pak. Pak Haris biasa di luar. Mohon. Webinar Tak kitu kurang rupina mah. diskusi.